Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebat dia drum. Semari saklit mov, cik kadia. Ya, Bu, Abi. Kadia bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya, Sanes, Bu. Eropa Wetan, Sanes. Polandia. Sanes. Nah, atuh eta ngaran maneh Semari saklit mov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklit mov. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Kacida ih kumang kosim. Nah, kumaha gitu? Ketetak pedit mah. Nah, pedit kumaha? Tata si Mang Kosim ngukut munding tileutik nepi ka sakitu gedena. Teu dipanggulikeun calana. Nah, jadinya mungkin di celanaan gitu. Heuh, teu beto porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Dinnya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di modalan 10 juta. Dari Telkomsel. Dan geus ningali ucing urang can. Can sih. Alis euy, turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Pak, kadio, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM 1? Lah iya buktina bisa naik, kenapa? Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Nios, Bu. Laras, pinter gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibat. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Garuk kana. Dari Telkomsel. Udin, Naon, Ici? nah mana penyisirannya rekan sekolah buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Anjing jawab atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira, tunggal abi mah tegadu raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta dari si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meren. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Da Udin oge teh hitut. Jurig meren hitut nanya. Naon da ini henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Mama, iya kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh Mama di jero sumur. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh, lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak pangyanakeun cai hayang aja haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepet abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak?
Teu aya hawa jang dina gelasna jang. Salah Pak. Naon atuh jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang pada malantak. Mang, kopi susuna hiji mang. Biasa kedap jang. Make es teh jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon jang paku teh dicabutanana? Utang bapak. Hutang saha? Eta utang nu emeh. Radio. Urang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digandungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeng sebab maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya hari teh we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparan bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Mang meser sirop, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Pak Ujang mang ke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Naung, arai. Ya. Eta. Benar, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cek-cek, naon bahayana cek-cek? Eta we peda cak-cak masuk mendeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tadin? Tinggi, Bu. Salain ti tinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasirea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya, Bu, nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon, Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya, teh saminggu Din teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun dicewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelenci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu alusnya, Cek. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen-temen naon? Ngan abi mah kesehungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari mana? Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes, Bapak, sanes warisan harta Bapak.
ampun paralun upami abi delek kakak bapak mah. Jadi warisan nahaon atuh? Nya eta Pak abi teh kasa diwariskan banget goreng. Watirnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Ari cacing pita jiga naon, Met? Seperti pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Seperti sawah, Bu. Iji dia gara Iji. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae Orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. lamun penjahat pasangan aja naon Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku abi. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabannya teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Kunaon maneh teh kamari teh asep sakola, Jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Sora mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh, Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Mang, Ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan ta ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Barudak? Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, Ari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Saya. Heuh, Ih. jempleng. Kalian. Ah, Ih. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.